Pasal martelakeun syarat sujud. Ari syarat sujud eta aya 7, hiji sujud dina anggahota 7, hiji tarang sareng dampal suku 2, tuur 2 sareng dampal leungeun 2, kaduana terang ulah, kaduana tarang ulah katutupan, tilu saberatna sirah tong ditahan, kaopatna pangturunna ulah aya maksud sejen salianti sujud tea, 5 ulah sujud kana hiji barang anu tepung nu geddag milu jeung urang, genep birit kudu luhur batan sirah, katujuhna syarat sujud tuma'ninah.